Iya Mang Rupi kasih sayang nu janten santri kanu janten guruna. Mudah-mudahan aranjeunna janten santri anu manfaat dina ilmuna, manfaat dina yuswana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tolong foto. Mangga sadayana sungkem kanu janten guru masing-masing. Kusabab kumargi ieu mah di luar acara inti jadi we aya nu careuring kali panginten ieu mah nambihan tadi tas diuningakeun ku Bun Alo bahwa ayeuna mah tas aya himpunan alumni di Pesantren Al Mubarak Miftahul Huda. Mudah-mudahan ieu alumni teh sanes ungkur kanu alumni Miftahul Huda Al Mubarak. Namun abdi yakin anu namanya teh duka putuna duka icuna da akina mah sareng ibuna jigana baheula pernah ngalaman kawuluk pupun bapak kok kituna sadayana oge pangintennya anu parantos pernah ngiringan di paling kidul di dieu mangga urang heuyeuk ieu himpunan alumni urang rojong ku sadayana ieu pasantren teh mudah-mudahan tanggung majeng ongkoh kali ieu mah gambaran ageuna ngimpi abdi sareng pun lanceuk oge kalipun adi sakumaha kahoyong pun bapak kalipun biak sing janten di Lebak teh ieu pasantren doakeun sadayana abdi hoyongan bapak santren di paling Lebak khusus kalipun bapak kalipun biak mudah-mudahan anjeunna ditampi amal ibadah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urang doakeun ku sadayana dibalkeun bil Qur'anil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, pidoan naga sadayana Pun Alo sadayana anu pakna alhamdulillah tos tiasa ngaheuyeuk ieu pasantren doakeun rai-raina oge dalpa sareng Ka Alwi dilajeng ku Ajojo alhamdulillah anjeunna insyaallah bade ngajengkeun panginten ngiringan di dieu doakeun oge Kang Anom ayeuna nuju masih kene masantren kali pun anak Nadib sareng Mufti ajeng
ayeuna nuju ngalapkeun pasantren. Mudah-mudahan teh aruih ka dieu tos disayangeun aya pasantren di Pangil Pak. Atur mohon kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.